nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, Bapak Ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Disarengan ku turun rahmat ti Allah mangrupi hujan sakumaha doa urang sadayana. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan ieu hujan anu ngagebreteh sing janten hujan anu manfaat, ngadatangkeun barokah, janten kasaean kanggo urang sadayana. Alhamdulillah Ibu, Ranca Manyar mah aman tina banjir. Alhamdulillah. Mun sorang nu caket walungan sebenarnya sok banjir teh. Mudah-mudahan dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Upami ninggal kana almanak atau napi kalender ayeuna kaping sabaraha Pak? Kaping 2 Maret 2023 upami ninggal kana kalender Masehi. Upami ninggal kana kalender Hijriah ayeuna parantos dugi kana kaping 11 dinten tadi. Upami tos adzan maghrib Ibu, tos robih tanggal tos kaping 12. Upami ninggal kana kalender Masehi mah perubahan waktu itu tengah malam Pak, pukul 00 lebih 1 detik robih dinten. Upami dina kalender Islam perubahan hari itu maghrib. Tadi setelah acan adan kurang dinten Kamis. Sabada adan maghrib ayeuna teh Jumaah saur kalender Islam terus dinten Jumaah. Ieu prayogi dipahami Ibu. Upami minantu Ibu ngalahirkeun. Neng cenah teu sabaraha ngalahirkeun teh maghrib, tah maghrib teh kedah jelas. Nah saat acan adan atau lebih satos adan. Maksudna karena waktosna. Pilih hari adan namanya, nah cenah direcamanya teh adan pas Ramadan teh Pak. Anak bapak teh kolak terus ditinggalian. Candi terus dibulak balik ku terus hideung si ngoreng anu adan teh si herang heula kitu aja bala-bala hanas diantosan. Tapi patokan waktos Ibu. Upami orok lahir sateua acan adan maghrib lebetna dinten harita Kamis misalnya ayeuna. Upami tos adan maghrib sanes Kamis, Jumaah. Sareng naon ke kaitanana sareng akekahna. Upami anjeunna lahirna dinten Kamis, berarti 7 dinten ti dinten Kamis dinten naon? Rebo. Upami lebetna Jumaah, 7 dinten ti Jumaah Kamis. Eta nantoskeun kana akekahna eta murang kalih di 7 dinten. Panalika dinten ka-7 teh diumumkeun namina
digunulan dugikeun ka CF sadayana da eta teh perkara anu kotor. Lajeng eta rambut teh ditimbang bade ku harga emas 24 karat. Ngan awis ya Bu eta teh. Darewa satu nalika sabaraha cenah ka berkauma dari pangnimbalkeun 2 gram da gomplok. Sabaraha teh 1 gram ayeuna sakitu. Geuning awis. Tah tiasa anu kadua harga perak. Atanapi sok disebat emas muda. Itu tiasa. Lajeng dina dinten ka-7 upami aya rizkina mencit domba. Pami murang kalihna pameget dombana 2. Murang kalihna istri dombana 1. Pami murang kalihna bencong Pak. Eta margina teu aya dina Islam. Disebut bencong itu adalah kelainan karakter hasil pendidikan lingkungan. Ikhwatu iman, alhamdulillah sim kuring teu lepas dina takdir Allah. Sumping ka Al-Ikhlas dina kaping 12 Syakban. Sasih Rajab parantos rengse Bapak Ibu. 12 Rajab ukur kana waktu ngetang kana yuswa sakedap deui urang baris tepang sareng Ramadan. Sasih nu diantos-antos, sasih anu pinuh ku kamulyaan, sasih anu pinuh ku pahala, sasih anu satahun sakali urang baris tepang. Syakban hiji nami anu aya sateuacan Islam eta aya. Enten bilih gaduh angkeuhan Syakban teh istilah anu islami henteu Pak. Istilah Syakban teh Ibu tos aya sateuacan Islam aya. Dina makalah kusim kuring diserat nu kahiji qaul Imam Asy-Syakhawi anu dikutip ku Imam Ibnu Katsir. Sya'banu min tasya'ubil qabaili wa tafarruqiha lil gharati wa yujma'u ala sya'abina wa sya'banatin. Sya'ban teh dicanak tina ungkaban anu hartosna tasya'ub. Tasya'ub teh kumaha Bu? Berpencar, liar, keluar ti bumi. Bade naon orang Arab jahiliyah dina sasi Sya'ban keluar ti bumi? Di dia dijelaskan wa tafarruqiha lil gharati bade parang Pak. Da memang Bapak Ibu orang jahiliyah mah pagawean teh pasea we. Entak lamun di aran samanya aya nu gawena pasea eta teh jahiliyah eta. Rupi-rupi Pak, aya karena istri pasea teh, karena dagangan, aya karena menjaga kehormatan keluarga masing-masing. Nah, kumargi sateuacan sasi Syakban libur. Teu aya perang, haram hukumna. Sateuacan sasi Syakban sasi naon, Bu? Rajab. Sasi Rajab itu satu di antara bulan yang haram perang. Jangan kan aya 4 sasinya, Pak, yang haram perang itu ditaati ku sadayana orang Arab jahiliyah. Bahkan ketika Islam datang menjadi perjanjian. Hiji sasi naon Pak? Dzulqa'dah. 1 bulan sebelum haji. Nu kadua sasi haji, sasi naon Pak? Zulhijjah. Atapi urang mah nyebat teh Rayagung. Teu kengeng perang. Punten Pak, kajen irung Bapak paantel sareng pangamung Bapak paantel sareng irung musuh. Teu kengeng diteke peksiah we. Terus sasasi satos ibadah haji, sasi naon Bu? Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Hiji deui rada tebih ieu mah, sasi Rajab. Nah, kumargi kapungkur mah
aya jalmi anu angkat ibadah haji teh genep sasi angkat, genep sasi uwi. Jika 10 urang banyak duwikeun ka sagala dibekal ibu. Naon wae? Kastrol, termos, jengkol. Beuteuy da meumeut cenah bisi di Arab daya jengkol apa? Ka asin-asin maka kana naon ka Arabna? Kapal laut, kana cai. Kumargi angkat ibadah haji teh kalintang pisan abot beratna. Bangga dina hartos reueus. Parantos ibadah haji satahun, Pak, ngantunkeun lembur. Nya nalika euy teh sakumaha sepuh kapungkur mah ngagentos nami laras. Di Ranca Manyar mah namina teh emod, contoh gitu, Bu. Euy janten naon? Abdul Karim. Mana we di dieu cenah aya namina Mang Emod, teu aya cenah ge Pak Haji Abdul Karim. Tah gitu. Ari di Ranca Manyar namina mah Ici. Punten nya Bu contoh ieu. Euy ti Arab ibadah haji satahun Ibu. Digentos namina jeung naon? Khadijah. Padahal asli nama Ici. Kapungkur saudara sebetos kitu nya. Sepuh-sepuh urang. Duhikeun ka ngampleng Ibu ibadah haji teh kana kapal laut. Teu acan usum harita mah kapal udara. Nah, iwatu iman rahimakumullah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sareng Rajab haram perang. Itu orang jahiliyah papunten sangat taat kepada aturan. Ari ayeuna makan ciga Israel nyerang Palestina dengan aturan Ibu. Sawios wargi urang nuju Kulem Tibra, beledug dibom. Aya tengah siang licik, PDAM-na diracun. Jadi saha nu jahiliyah teh? Jadi sajahiliyahna orang jahiliyah teu leuwih jahiliyah tibatan Yahudi ayeuna gitu. Jahiliyah harita mah taat aturan, Pak. Sapertos naha aya surat Quraisy, Pak. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasoib. Naha orang Quraisy bisa init-initan wae dina usum panas, dina usum tiis. Da kaum Nusanes mah teu tiasa, Pak. Kulantaran aya kaum galak, Pak, namina teh kaum mudor. Kaum mudor mah pada mulana teh majeg. Ta orang Quraisy mah tara warantuneun, Pak, majeg orang Quraisy. Nah, sa rampog-rampogna rampog jahiliyah gitu, Pak. Tuh. Ngahormat ka kaum anu ngajaga Ka'bah tadi. Jadi naha orang Quraisy baheula dihormat pisan kulantaran aranjeuna sa alam dunia hari teh terang. Orang Quraisy mah terhormat naha nu ngurus Ka'bah. Pan ayeuna mah teu kitu nya punya. Ha, saha we gitu. Teu bisa dibedakeun, teu bisa maparin pangajen ka batur. Ikhwat iman, nu kadua, qaul Imam Sa'lab dina kitab Tajul Arus min Jawahiril Qomus, innama sumiya Sya'banu Sya'banan li'annahu sya'ba ay dhahara baina syahrai Ramadana wa Rajabin. Ieu kadua Bapak Ibu. Disebat ieu sasi teh sasi Sya'ban kulantaran misahkeun. Ari tadi mah dihartoskeun papisah bari naon, Pak? Perang. Kamari cenah tos libur Rajab, tah ayeuna Sya'ban urang pasean deui gitu. Jadi pasean teh jadwalna, Bu. Dirancangnya pasea aya jadwal. Mata dina Islam mendingannya ulah pasea langkung ti 3 dinten. Sangkan ulah pasea wae gitu. Ieu mah ngahartoskeun Sya'ban teh sasih anu misahkeun antawis Ramadan sareng naon, Pak? Rajab pan. Rajab terus naon deh? Sya'ban terus Ramadan. Jangan antawis Rajab sareng Ramadan dipisah ku naon?
Sya'ban tak gitu disebut Sya'ban teh. Engke aya sasi Ramadan. Hartosna teh naon Ramadan teh Pak? Membakar. Kumargi nalika sasi Ramadan biasana baheula halodo wae. Aya di urang mah hujan gitu. Tika alasan. Akang naha tarapenna di Al-Ikhlas hujan. Hari kana salat mah aya alasan hujan, tapi hari ka kebon mah kaleuweungnya. Dikeureuyeuk we. Teu aya di rancangannya imah di kutub Ibu. Itu nya abi tadi, Pak. Uih ti pamengpeut kepada subuh. Bu. Nu nutur ieu we mobil kaleuweung sumping ka los teh. Abi napakuran, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, akang-akang, teteh-teteh. Hujan tadi teh nya. Pada subuh teh, nah ada eta mah di plastik mulsa, di plastik herang. Eta ibu-ibu kreatif Bu, kulantaran alim bocor malahnya karena leherna alim baseuh keresek. Kreatif teh, mun ka masjid kreatif gitu. Contoh eta mah Bu, tong dianggap serius heureuy eta mah. Hebat teh. Eta dina truk hujanan seserian we. Bahagia padahal mah hujan. Ya. Subhanallah. Nalika caroge hujanan usaha pan uih ka bumi teh kumaha? Sok Pak. Ya cai panas heula. Sok barisi dulu. Nalika hujanan uih pangaosan rada lami sakedap. Di mana wae atuh aya kieu karek bali. Contoh eta mah teu aya di urang mah. Di lamun uih usaha hujanan mah sok Bapak gerak ngaleueut. Ari hujanan balik pengajian mah nilai teuing ngaji teh cenah. Ngebahas naon ustaz teh. Nah, contoh ieu Bapak di duka di mana nya gitu. Anu katilu Bapak Ibu dina qaul Ibnu Hajar dina Fathul Bari. Wasummiya Sya'bana litasya'ubihim fi talabil miyah au fil gharati ba'da an yakhruja syahru Rajabin al-haram. Anu katilu saur para ulama aya nu ngamaknaan nah disebut nami Sya'ban ku sasi ieu teh selain berpencar perang oge berpencar milarian cai. Benten Pak sareng racamanya di Arab mah. Caina teh sesah langki. Hujan teh satahun sakali Ibu. Ya paling saya setahun 2 kali paminten. Sesah cai teh mata orang Arab mah Pak kapungkurnya upami gaduh bumi teh alih-alihan Pak. Aya cai di padang pasir brog didinya. Seep caina ngalih deui. Eta margina nalika garwana Nabi Ibrahim teh Bu, sa Siti Hajar nya nyana orok disimpen di lembah Bakkah. Nu ayeuna disebut Makkah teh. Dugikeun ka Ismail kecil menakan sumur disebut sumur Zam-Zam. Aya cirina apa pami di padang pasir di handapna aya cai. Naon cirina? Manuk di luhur ku ngararapung. Tah orang Arab teh pansokan itu ka dieu ngalian naon? Cai. Nah, pas ningal aya manuk, aya cai tah cenah. Nah, kadinya we nepangan Siti Hajar. Ku Allah teh dileuleskeun hate anu nepangan Siti Hajar tah eta Pak. Keajaiban Allah ka istri solehah nu taat ka caroge. Punten cenah Ibu, pami bahasa urang teu sawios nu pami abdi ngiring linggih di dieu aya cai seueur. So Siti Hajar mangga teu sawios sok. Apaan ari nampi kasayan teh kumaha? Ieu cenah Ibu bilih bade ngiring ngaleueut tuh. Kumaha di Widian tah ku Siti Hajar teh breg janten sae ka Siti Hajar. Siti Hajar teh ngawidian ayeuna terbentuklah sebuah kota Mekkah anu ayeuna. Dugikeun ka jam-jam teu saat-saatnya nya gitu. Nya Bapak Ibu nalika kantos umroh kali itu pan sabaraha jamaahnya teras we dileueutan tapi teu seep-seep. Nah,
Dina sasi Sya'ban, orang Arab jahiliyah berpencar melari cai-cai. Pakana rojabun indahum muharraman yaquduna fihi anil ghazwi fa idza dakhala Sya'banu tasya'abu ay tafarraqu fi jihatil gharati. Kulantaran dina sasi Rajab mah lalibur. Gitu Bu. Teu aya perang, teu aya milarian cai, maka sasi Sya'ban milarian cai aranjeuna oge aya anu perang. Tadi dari itu mas sesah cai. Bentar di urang mah curcor nya. Matak setempat nu dikawitan ku kalimat ci. Aya ci panas, ci berem, ci sangkuy, ci maung, ci bekok aya? Aya. Ci modal aya. Nu teu aya teh ci eek. Eta mah sanes bahasa Sunda. Cigah kieu Pak, ari aslina bahasa Sunda lapar naon? Lapar. Naon Pak lapar bahasa Sunda artina? Bu, halo, pasok lapar. Pak, naon bahasa Sunda asli lapar? Salatri, tah eta nya. Da sapebaheula mah tara nyebat lapar. Ieu teh Bapak teh salatri, tah geus lapar kacida eta teh. Gitu. Nah, ikhwat iman, itu orang Arab sangat memuliakan bulan Sya'ban. Kumaha ngamuliakeunana? Perang. Kumaha ngamuliakeunana? Milarian cai gitu. Anu janten patarosan kumaha Rasulullah sareng para sahabat ngamuliakeun bulan Sya'ban. Tah meungpeung gitu ayeuna kaping 12. Di antawisna hadis anu diriwayatkeun ku Aisyah. An Aisyah ti Aisyah radhiyallahu anha, mugia Allah ngaridoan ka anjeunna. Qalat anjeunna sasangan. Kana Rasulullah, kabuktosan Rasulullah SAW, yasumu hatta naqula la yuktiru. Rasul teh teras we saum Bapak Ibu. Kalau dina Sya'ban saum panjang umna teh saum unggal dinten. Hatta naqula la yuktiru, dugikeun ka abdi sadaya nyebatkeun teu buka-buka. Wa yuktiru hatta naqula la yasumu. Bu, tapi kadang Rasul teh teu saum dina sasi Sya'ban teh dugikeun ka disebatkeun nah Rasul teh teu saum-saum. Berarti kumaha Pak? Kadang dina sasi Sya'ban teh saum, kadang henteu. Ceuing tak cara jelaskeun nya saum naon gitu. Wa ma raaitu Rasulullah, jeung sim kuring saur Aisyah teu ninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadana. Nyampurnakeun saum sabulan kajaba bulan Ramadan. Pak, hiji-hijina sasi anu Rasul saum sabulan camplang sasi naon? Ramadan. Berarti selain Ramadan teh tara sampurna. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'bana. Bu, jeung teu aya anu paling seueur Rasul saum kajaba dina sasi Sya'ban. Janten deui Pak. Sasih naon anu Rasul paling sampurna saum? Ramadan. Sasih naon anu paling Rasul seueur saum? Sya'ban. Gitu. Nu sampurna mah Ramadan, pangseueurna saum mah Sya'ban. Ari urang umat Rasul insyaallah tah Rasul mah sasi Sya'ban teh seueur saum. Berarti lamun urang umat Rasul sasi Sya'ban teh kedah seueur naon? Seueur saum. Jantan dina Islam langkung dianjurkan sering lapar, tibatan sering wareg. Pan urang mati balik Pak, kamu urang kali sok jang dahar teh sing wareg meh teu jajan, tuang wareg jajan. Tas tuang teh kumaha Bu? Mah, kalau mau kanini mah nya, mah
Jajan. Apaan karek dia tuang? Nyada jajan mah acan. Bahkan lamun tos roti bakar, martabak, bakso tahu, batagor, bapak ditaruh, Pak tos tuang, bapak kalau bapak acan. Acan karena kejo. Jadi dina Islam urang teh dianjurkeun seueur lapar dibandingkeun seueur wareg. Bersyukur gitu. Jika tadi anu diuningakeun ku Bapak, la in syakartum la azidannakum teh. Aya dongeng, Pak, itu ngadongeng heula wios. Dongeng entok emas, nogna aya dongeng eta di racamanya. Mun aya mah moal cios ngadongengna, Pak. Oh, kacan itu. Kacaritakeun, Pak, aya patani kokoro nyoso malarat rosa. Susah kacida. Pada malana teh kitu we ngabedug macul ka sawah batur. Pindah ka sawah ieu aya nu miwarang deui, aya nu miwarang nancebkeun binih pare. Aya anu miwarang mang panenkeun jeung sajaba kitu we sakumaha dipiwarangna. Ari anjeunna teh gaduh sobat, Pak, sobat dalit tarangantunkeun saha entog. Ngabring gitu lamun bari ngagarap sawah teh. Wah, kitu we entogna teh di mana-mana, Pak. Hiji waktos lapar kacida ieu. Nya lapar, nya hujan cigah kieu ye, ngaririnci. Nya anjeunna teh teu acan gajihan. Gusti abi teh lapar. Hoyong abi jadi jalma beunghar. Da dongeng banyakeun we lamun ke teu wareg urang ngadongeng deui we. Hoyong abi jadi jalma beunghar, hoyong barang tuang sing wareg Gusti. Padahal anjeunna teh kuaha teh dipasihan nikmat tiasa keneh macul gitu. Singkat carita Pak, pas enjingna ninggal anjeunna teh di juru kandang entog aya nu ngabuicak buinong gitu. Naon eta entog teh kaluar enog emas. Subhanallah, Pak. Keuneuh dongengnya. Kaluar ta entogna teh enogna teh naon? Emas. Bunga kacida bisa dijual ye. Enog entog anu emas teh dicabut ka pasar. Naon? Nasihat tuangeun. Enjingna ngenog deui. Emas deui. Mas deui. Masyaallah. Ngan aturan eta entog unggal dinten tara langkung ti hiji, Pak. Dan nog biasa hiji emas gitu. Teras we unggal dinten duikeun ka gaduh gedong sigrong. Mobil ngajajar. Motor keun we da dongeng, Pak. Tah, Ibu. Lami-lami ieu patani teh capek. Akhirnya jelema mah tara bersyukur. Hoream sanga poe kudu ka kanang entog, urang bawa we cenah entogna ka imah. Dicanak Bu entog teh ka bumi. Nyanak bedog. Ieu entog cenah unggal poe kaluaran endog hiji lila. Geus cenah urang beset beuteungna. Tiga nama cenah emas pungkul dipencit, Pak. Pah nalika dibuka teh gorehel teh naon dina patunganna teh? Boro-boro emas. Can jadi enog-enog acan. Antukna kumaha? Da kulantaran beunghar mungaran nya da acan tiasa ngelola keuangan gitu. Akhirna nya harta teh teras we ngirangan dugi ka saepna. Atulah kumaha? Nya ngabedug macul deui we. Tah kitu keuneuh da dongeng. Naon pelajaranna Ibu? Hirup mah kudu bersyukur. Cantang tos Pak urang dibeungharkeun tiasa ngigelanana leureun. Tiasa janten urang beunghar mah boro-boro hayang ka Al-Ikhlas sigana. Punten Al-Ikhlas teu level, abi mah Al-Jabbar. Mangani ayeuna Al-Jabbar keur ditutup, nah runtak. Mending ngisieunkeunnya bangsa urang bab runtak.
seueur unta. Jadi we ku pengelola ditutup sementara sampai tanggal 13 Maret bade beberes heula gitu. Jadi ngaluntah wae nya. Ngahaja eta teh ibu-ibu, bapak-bapak merekal naon, Pak? Bot. Tukang dagang seueur di mana-mana. Nah, ikhwatu iman, jadi Islam ngajarkeun urang kedah sering lapar dibandingkeun sering wareg. Maka dina hadis nu sanesna dina riwayat Abu Bukhari masih ti Aisyah, lam yakunin nabiyyu tegan kajantenan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahron saum dina hiji sasi aksaro min Sya'bana langkung seueur ti sasi Sya'ban. Tuh tos pok deui wae Aisyah. Rasul mah seueur saum na Sya'ban. Gitu, Pak. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Sampai surah Aisyah, Rasul saum dina bulan Sya'ban sadayana. Bingung tanya. Ongkoh cenah tadi saur Aisyah anu sabulan campleng mahmum Ramadan. Tapi ti Aisyah kene Rasul saum dina Sya'ban teh sapalihna sadayana. Sadayana. Mangkaning duanana sahih kumaha tuh, Bu? Pelin-pelan cenah Aisyah teh tidak konsisten. Ieu teh Aisyah anu pelin-pelan eta nepi urang nu teu acan ngartos. Urang nu teu acan ngartos. Nah, maka para ulama dijelaskan, Pak, naon maksudna diantawisna. Dina hadis riwayat Muslim diuningakeun, kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'bana illa qalilan. Kadang Rasul teh saum dina sasi Sya'ban sadayana, kadang Rasul saum dina sasi Sya'ban teh sapalihna. Tah mulai berai-berayan naon maksudna sadayana teh gitu. Da geuning saur hadis riwayat Muslim, kadang Rasul saum sadayana, kadang sakedikna. Dina riwayat Muslim kene, riwayat At-Tirmidzi, dina kitab Irsyadus Syari diuningakeun, ka'anna bena ibnal Mubaraki, ka'anna benal Mubaraki. Kulantaran kitu Ibnul Mubarak seorang ulama Bapak, jamaah bainal hadisaini ngadahupkeun dua hadis nu tadi. Nu hiji mah ngajelaskeun yen Rasul teh saum pang sampurna mah Ramadan. Nu hiji mah ngajelaskeun Rasulullah seueur saum teh dina sasi Sya'ban sadayana. Kumaha ngadahupkeunana? Bidzalika wa hasiluhu anal murada bil kulli huwa aksaru. Jadi maksudna sadayana teh seseueurna gitu. Jika kieu, Pak, urang rancamannya nalika 17 Agustusan sadayana sumping ka desa. Eta teh nya sadayana, Pak. Jeung bubuk-bubukna, jeung orok, budak TK nu teu daman. Maksudkeun nya sadayana, Bu. Naon maksudna? Seseueurna. Tah kitu. Sami Rasul ge maksudna mah sanes sadayana dinten Sya'ban saum tapi seseueurna. Maka salah urang teh beti, Pak. Naon? Beda tipis. Ai Rasul mah sai Sya'ban teh seseueurna saum. Urang mah saya sahabat teh seseueurna teh saum. Nah, ikhwatu iman, saur Ibnul Mubarak wa huwa majazun qalilul istimal. Ieu teh ungkapan majaz tapi langki digunakeun. Wa qauluha oge panyangem Aisyah, kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumuhu illa qalilan. Rasul kadang saum Sya'ban sadayana, kadang Rasul Sya'ban teh sakedap we saumna teh sadayana, sapalihna. Asani tafsirun lil awal
wa bayanun anna qaulaha kullahu ay ghalibuhu. Kitu saudara Pak. Kalimat yang Rasul kadang saum Sa'ban sapalina teh ngajelaskeun anu mimiti nu nyebatkeun Rasul saum sadayana. Jadi maksud sadayana teh sanes sadayana tapi seseueurna. Siap Bu jalan umat Rasul Pak. Sa'ban kedah seueur saum. Nah, ayeuna patarosanana saum naon kitu Pak. Aya di Aisyah deui wae Pak. Jangan Ibu upami Aisyah jempe teu ngabeja-beja hadis Rasul agama tiasa ical setengahna. Mata ku Syiah mah nu diserang teh Aisyah. Abu Hurairah nah ieu para ulama sahabat anu seueur ngariwayatkeun hadis. An Abi Salamata dina riwayat Bukhari ti Abu Salamah. Qala anjeunna sasangem. Sami'tu Aisyata sen kuring saur Abu Salamah nguping Aisyah radhiyallahu anha taqulu sasangem. Saur Aisyah kana yakunu alayya shaum min Ramadana. Abdi sadaya teh cenah seueur bolong saum Ramadan teh tak. Mulai ya menjurus berai-berayan. Seueur bolong cenah kewajiban saum teh. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'bana. Mangka abdi sadaya kaum istri tara tiasa ngodoan kajaba dina bulan Sya'ban. Tah eta Pak. Jantan para sahabat seueur saum dina Sya'ban teh saum naon Pak? Ngodoan. Utamina ibu-ibu. Kumargi pan ibu mah rata-rata nyabunya sasi Ramadan teh gaduh sametan. Komo gadis mah menstruasi teh sampai 2 minggu. Terus nami yuswa ngirangan minimalnya 7 dinten gaduh sametan gitu Pak. Nah mangka istri-istri Rasul teh dina sasi-sasi anu sanesna sok mendamping Rasul selain menstruasi teh tara tiasa ngodoan Ibu. Mangka dina sasi Sya'ban ngodoan anjeunna. Jadi pembahasan itu naon? Dina raraga ngemutan, bilih ibu, bapak gaduh sametan, gerak babayar gitu. Mengpeng sasi Sya'ban. Anu tadi Pak punten Islam mah seueur ngajarkeun lapar dibandingkeun warga. Gitu Pak. Tah patarosanana pancena ai Rasul mah tarahed. Ai Rasul seueur saum naon? Rasul mah dina sasi Sya'ban teh seueur saum sunat. Naon contohna? Saum Daud. Saum sadinten buka sadinten. Atanapi saum Senin Kemis. Atanapi tah ieu Pak. Bilih bapak ibu bade saum berarti sasi ieu mah incak dinten Sabtu Ahad Senin. Saum naon? Tengah sasi 13, 14, 15. Saur Rasul singsa anu saum 3 dinten unggal sasi, tengah sasi 13, 14, 15 kalender Hijriah, maka eta teh lir ibarat saum sasasi campleng. Sadinten teh sabanding jeung 10 dinten saum. Lamun unggal sasi mangka lir ibarat saum sataun. Luar biasa pahalana. Utamina kanggo para pemuda ieu teh kedah seueur saum tengah sasi teh. Kumaha tengah sasi teh nuju caang bulan 14 gitu kan dina istilah Sunda mah. Eta teh keur meujeuhna Pak naon? Metabolisme tubuh teh nuju sae-saena. Hormon testosteron, estrogen itu nuju sae 13, 14, 15. Untuk menurunkan syahwat maka harus banyak saum. Nah ibu wios Bu pami hajat teh ngetang ngan sanes ngetang wedalan atanapi bintang lahir
upami bade ngadahukeun murang kali tah sae dina caang bulan 14 geus subur eta. Sugana juga nu incu gitu kadinya maksudna mah. Tapi teu naon da kumaha kumaha tos balanja 14 mah tebih keneh tos we ayeuna teu sawiyo. Nah, iwatu iman jangan ari istri-istri zaman Nabi mah seueur ngodoan, ari Rasul mah seueur saum sunat. Wa inna lam yastakmil ghaira ramadana li alla yudonna ujubuhu. Nabi tara nyampurnakeun saum dina sasi Sa'ban sapatos Ramadan kulantaran bisi dianggap wajib. Punten Bapak Ibu teu aya katangtosan saum di bulan Sa'ban kajaba saum nu biasa. Senin Kemis, tengah sasi atanapi daud. Mungkin hadis-hadis tentang nisfu Sa'ban itu perlu diteliti kembali. Kedah diteliti deui. Terakhir Bapak Ibu, terakhir resep nyebutnya kareh beres. Qultu saur Usama bin Zaid sim kuring kantos tumaros. Ya Rasulullah nun Rasulullah lam araka tasumu syahron minasyuhur ma tasumu min Sa'ban. Abdi cenah meratoskeun anjeun tara seueur saum kajaba dina sasi Sa'ban. Qala saur Nabi dalika syahrun yaqulun nasu anhu. Ieu teh bulan anu sok umat manusia teh talangke tina bulan Sa'ban. Baina Rajabin wa Ramadan, bulan antara Rajab jeung Ramadan. Kaseseueuran manusia masuk talangke naon Pak? Nya ciga ibu-ibu ningannya. Ece meungpeung can Ramadan urang ngaliwet ku ngalinten. Nya ieu mah teu aya di Ranca Manyar mah. Dinu sanes atos ngaliwat ucu cenah bosen ngaliwat wae urang ngarujak meungpeung acan saum tuh ngarujak ibu Pak. Nah saur Rasul tah cenah kaseueuran manusia teh kitu. Maka anjuran ti Rasul mah justru kada seueur saum nya tiasa dianggap pemanasan pas eta can Ramadan gitu. Ngaleuleus-leuleus hate. Terakhir sahabat Nabi wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa' amali wa ana shaimun. Ieu panu luar biasa. Sarta dina bulan Sa'ban teh bulan diangkatna amal manusia ka Allah Rabbul alamin. Jeung kaula hoyong nalika diangkat amal kaula ka Allah, kaula nuju saum ta eta. Mau tadi jelaskeun Pak punten diangkatna amal di bulan Rajab teh awal, tengah, akhir. Pokoknya mah di bulan Sa'ban. Jadi diangkatna amal kalau sampai Senin Kemis hungkul, tapi termasuk di bulan Sa'ban. Wilujeng Bapak Ibu nyeureurkeun saum dina sasi Sa'ban, bade Senin Kemis, bade Daud, bade tengah sasi. Atuh ibu-ibu teteh-teteh nu gaduh sametan gerak bayaran sametan. Teu naon cenah upami torojo teh Ramadan cenah can punah teu naon dadai lagi faidatu min aya min ukhor engke gentosane saatos Ramadan meureun 7 tambah 7 14 14 tambah 7 2 hiji teu naon ngan nanaonan ari eta sataun ka mana wae nyanya cenah ka mana nya ai pas Sa'ban juk sadar gitu teu naon ngan nanaonan gitu maka urang keureuy. Bapak Ibu, eta nu tiasa dirugikeun, mudah-mudahan urang tepang sareng sasi Ramadan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun oge siapunten. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.